pakena gawe rahayu pakena berjaya di buana. Aduh lagu Ciamis eta wararaas nganting sakarya cipta saha eta ciptaanana emang alus eta hade keur Kabupaten Ciamis eta kunaon. Ngacaprak bah. Wah Kang, Kenaon ngalong kebon. wah menyangal kebon make nu kieu. Wah, Ada meni diikat. lain diikat kapan. Kawas seniman wae. Kapan urang Sunda atuh lah era. Di dinya mah geus aki-aki make topi ge mah katukangkeun. Urang make topi teh rek nyaba ieu teh. Oh gawe euy. Arek nyaba urang teh pada aya cukolot. Ka mana sih? Hirup teh kieu bae. Lah nah kudu ku ya. Ai kahirupan mah hirup jeung kahirupan kudu dijalani nah mun sok asal ulah pisan. Ye pas sagarupan ya kudu ikhtiar dalam tadi ikhtiar meureun moal barang hakan. Ai kitu kumaha? Nah, jadi urang teh cekolot cenah jang neangan peranti usaha mah. Heeh. Kudu ka ditu kudu neangan urang teh aya nu mere nama ieu. Batu Ali. Oh, Batu Ali jang jalan. urang mah tarakan kieu, Jang jalan usaha ngan aya nu leuwih alus cenah, nu leuwih alus. Cenah batu kawasen. Wah, batu kitu mah tuh oh ya, mahal nu kitu mah. Hah? Mahal nu kitu mah. Ari mah jeung heuteunana mah urang mah dalam kira-kira aya masing sabaraha we ge dibeli. Lamun aya mah. Ah, tuh bet neangan we ka mana atuh Kan sugan anu normal mah cenah anu leuwih alus mah Batu Ali anu kawasen. Da urang ayeuna geus capek neangan ubar-aber pada geus dituduhan ku kolot. Ka kawasenna cenah ka ditu neangan ubuh. Oh ka ditu kalau mun kawasenna. Geus neangan ubuh. Terus wah geus ka mana-mana urang geus sakuliah jagat mun cekolot teh mah geus diaprak eueuh. Wah, manya Kang sukan tukang batuna geuning. Mantak lamun urang boga Batu Ali kawasen kabeh ge geus jama mah kabeh oge kabaritaeun lah. Wah, ulah sok kitu naon bedana batu kawasen jeung batu biasa anu puris. Virus lain puris. Delima nu kitu na asar wae eueuh bedana sing batu ti kawasen jeung batu nu biasa ge. Eueuh ya ulah sok kitu. Kawasen mah beda. Jeung lamun dijual ka batur. Heeh. Pasti mahal. Sing hayang naon we ge kacumpunan lamun aya batu kawasen. Ai pang bedana kumaha? Teu apa? Ulah sok nyanyahoanan asal wae batu mah. Lamun aya Batu Ali kawasen tanya. Ayeuna pasti urang hirup wah hayang naon we ge meureunan pada meuli. Naon sabab? Sabab lamun Batu Ali kawasen mah jadi salawasna teh nyai geuning ari motor rek mengkol sena hurung mun rek mengkol ka katu teh nyai tak urang ge hayang Batu Ali teh kawasen. Tuh. Nyawa da mah aya nu patuh gugur nyayan kitu mah. Mata ke di teangan eueuh ge. Ngalain ngobrol temen bawahan rumah tangga. Lah, makanya urang nyaman kamera-mana ge hese kitu. Geus salah we atuh nu lampu sen motor di dinya tapalkeun we kana ramo. Bohlamna. Heeh. Kada weuh ari weuh setrum mah moal caang meureun anggar-anggar. Ditapalkeun jeung motorna bawah. Tapi heueuh eta euy. Anu kana digantungkeun mawa aki we nya. Kang nuhun lah. Nguruskeun batu Ali sugan teh kawasan nu ti kawasan ge arah halus. Lah henteu. Assalamualaikum Kang. Sampai ka mana ayeuna? Hah? Ka mana? Ka Cijerah ka Bandung. Ka Cijerah. Heeh, lamun purun itu purun meureun kawetan ka Majenang. Kawetan. Nah itu ai lamun poe ayeuna teu hade meureun lah ka Pangandaran hage hade atuh. Ari rencana mah ka Kuningan. Lah teu pisan omong sakeuleunana aing mah. Dan dia tuh Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.